Assalamualaikum dulur salam burubarea salam dunya. Tepang di sareng Tata dan Nabi Harja anu beris ngadugikeun dongeng Sunda. Judulna Kawin Kadukun bagian kaopat karya Kak Sukarna. Mangga baraya wilujeng ngabandungan. Harita Mulyana keur ngobrol uplok pisan jeung Ki Dahlan di Barung Sukaseri. Sanajan nyeritana tararik ku batur mah teu kadengieun da gandeng ku sora mesin. Kang, tabu sabaraha engke teh? Abdi mah meuni gregeteun, bakat tingku hayang enggal-enggal dikenalkeun sareng tunangan akang, cek Mulyana. Wengi ieu we urang nganjang kira-kira tabu 8 ku akang disamper ka dieu. Ngan susah keur barang kirimna, margi akang denget ieu kaparengan teu kaduh artos. Jawab Ki Dahlan beri netep ka Mulyana. Tong dianggo kasesa perkawis eta makang, da ieu aya di abdi, mangga tah nyanggakeun. Cek Mulyana beri ngodok dompet tina pesakna nyokot duit terus dibikeun ka Ki Dahlan. Ku Ki Dahlan ditampan beri nyebut, "Nuhun atuh nuhun." Poe nyerelek kencang pisan karasana. Cikeneh tengah poe harita enggeus sareupna. Jam di kantor disada 7 kali. Ari Mulyana gelisah tepuku cabak sarta henteu geunah cicing. Sejam deui, cek gerentes hatena. Mulyana sadar yen kalakuanana kitu teh lamun dengdek ku kulinceran mah bakal ngorbankeun raga jeung nyawa. Nu matak manehna ngahaja geus sasadiaan bisi aya mau ngamuk ke jamta. Siku-siku si jimat purah nyanggap bedog musuh boga pamana harita dibawa nyelap dina cangkengna jeroeun ka meja. Tadi nama hayang rerencepan, tapi cek hatena salah lamun Kang Adang teu dibejaan. Manehna nyamperkeun Adang, derek-dek lelakonna dicaritakeun. Ari Adang dibejaan kitu teh mani olohok bari gogodeg satomongna. Gagap aja kelakuan anjeun teh mul. Ki Dahlan teh lain jalma jore-jore, tapi petatanana Pak Haji Sidik tukang nundung musuh nyang kalak bega ngaboyong jalma bedegong. Tos beuleud hate abdi mah Kang. Jawab Mulyana bari ngaleos. Ku murugulna Mulyana Ki Adang ngarasa heran. "Be, cilaka Mulyana," cek gerentes hatena. Pukul 8 Ki Dahlan geus datang nyamper ka Mulyana bari ngajingjing bongsang nu diisi ku buah cengkir jeung jeruk Garut. "Ayo atuh ieu tos wengi," cek Ki Dahlan. Mulyana unggek sarta ngaleos rek bebeja kadununganana yen manehna arek balik. Sanggeus diidinan menang balik, Dahlan jeung Mulyana babarengan kaluar rek ngaranjang ka Nyi Mariah. Tinggereritna sora sasatoan leutik jeung ngingkringna sora jangkrik kalung. Teu wudu mawa pangaruh kana hatena Mulyana da meniting seredet. Tambah tiiseun Mulyana nanya, "Tebih keneh bumina teh Kang?" Mulyana api-api can nyaho. "Caket ye 2 pengkolan deui," jawab Ki Dahlan semua anu wegah pisan ngomongna teh. Kawas geus aya pirasat goreng. Ari geus nepi Mulyana nanya deui, "Nu mana Kang bumina teh?" "Lah anu ieu yi," jawabna. Ki Dahlan ngajanteng hareupeun panto. Ari Mulyana rapet kana bilik gigireun panto supaya ulah katempo ti imah bari noong tina sela-sela bilik. Di jero imah katinggal indungna Nyi Mariah keur nyepah. Ari Nyi Mariah nangtung keur nyisiran sampingna nengahan susu tas dicai kawasna mah. "Punten," cek Ki Dahlan. "Saha?" Nyi Mariah nembalan ti jero. "Abdi." "Abdi saha?" cek Nyi Mariah bari mukakeun panto. "Akang Dahlan." Kang Dahlan, mangga calik atuh Kang." Mangga." "Kalebet atuh ujang. Kawas nembean wae ulah asa-asa da kapi pamajikaneun ieu," cek indungna Nyi Mariah bari ngareret kana babawaanana. "Sawios," cek Ki Dahlan. "Etang Kang mas sawios bari ngajengjen, mangga kalebet," cek Nyi Mariah bari nungtun Ki Dahlan. Hate Mulyana asa disangrai, panasna henteu katahan, ningali Ki Dahlan dituntun ka jero teh. Manehna peureum mereketkeun maneh, leungeunna ngadeg-deg bari meureup. "Da itu sareng rencangan," jawab Ki Dahlan bari geek diuk dina bangku. "Sareng rencangan? Saha? Kalebet atuh," cek Nyi Mariah bari nempo keluar. "Mulyana," jawab Ki Dahlan.
Mulyana, cek Nyi Mariah riwaseun. Barang kidahlan jeung Nyi Mariah nyebut Mulyana, lir ibarat komando kadengena ku Mulyana mah. Ngan sajerelat Mulyana luncat ti luar ke tengah imah. Nyi Mariah ngacerit riwaseun komo barang ningali Mulyana ngajega di tengah imah kawas nurek ngamuk mah. Nyi Mariah manileuleus kawas kapuk ka ibunan. Gek diuk di juru ngerendeng jeung indungna. Panonna teu ngicep-ngicep melong ka Mulyana. Ari kidahlan ngorejat mireungeuh polah baturna kitu teh sarta nanya panonna meni buncelik. Nanaonan ieu teh boyana? Cicing, engke anjeun bakal nyaho. Jawab Mulyana beri nepakeun leungeunna ti kajauhan. Da panonna mah merong ka Nyi Mariah. Indungna Nyi Mariah bubuhan kolot, hatena geus teteg deui pok nanya ka Mulyana. Naon margi najang Mulyana sumping ka dieu sasarengan sareng Jang Dahlan? Kuring teu niat ka dieu ngan disamper ku itu ku Kang Dahlan. Urang nganjang cenah katunanganna nyata Nyi Mariah. Ayeuna geus bukti kadenge ku cilik kuring pribadi, kadeuleu ku panon kuring sorangan, teu nginjem ceulik teu nginjem mata. Yen Kang Dahlan teh tunangan anjeun Mariah. Cek Mulyana nyentak. Nu disentak manira moh poe cipanonna nyurucud. Geus teu aya pikecapeun ngan bati hate we lah elih. Ayo jawab Mariah. Di hareupeun Dahlan ngaku tunangan ka Dahlan. Hareupeun kuring ngaku tunangan kuring. Ieu, deuleu ku maneh Mariah. Ayo tanggah. Tenjo ieu kuring nangtung. Tuh Dahlan keur diuk. Hayo pilih mana tunangan anjeun. Nyi Mariah cengkat bari inghak-inghakan ceurik. Ret ka Mulyana mureleng kawas norek ngarekeb. Ngareret ka Dahlan molotot kawas norek ngalok-lok. Tungtuna gabrug nyuuh kana suku Mulyana ceurik ngabangingik mani les-lesan sarta menta dihampura. Montong leweh, pek pilih mana tunangan anjeun. Ayo jawab. Cek Mulyana bari ngejatkeun sukuna. Sirikna teu disepakeun bae ka Nyi Mariah. Atuh Nyi Mariah mani ngagorentel. Ki Dahlan nempo tunanganna di kitu-kitu timbul nafsuna ka Mulyana. Tapi Mulyana sajian pirasat, pakarang nu aya di jeroeun kameja geus dikodok. Atuh Ki Dahlan ngarego da puguh manehna mah lemor. Tapi barang mireungeuh dua bedog anu dipake papaes dina bilik mah, wawanena datang deui. Ngan orok kaya, adang sobatna Mulyana nu tadi aya di luar ngarti kana pibahyaeun. Manehna asup ka jero ngajingjing ruyung, atuh ngarego deui wae Ki Dahlan teh. Cag baraya duwi ka dieu heula dongeng Sunda anu judulna Kawin Kadukun bagian kaopat karya Kak Sukarna. Insyaallah urang baris tepang di dina bagian anu salajengna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata dan Nami Hajab pamit permios.